kadang tekanyahoan luar biasa ngangon bebek be. Ya Allah, Kiai Muhid putra Kiai Dahlan tanjakan datang ka dieu ka Abah Sepuh hayang dipagahan ditalkin la ilaha illallah lantaran ta'adub ieu teh putra guru akhirna dibere eta teh ka ditu los ka ditu bae tu ka ditu ka Cilegon nya ka ditu lembur anu desana desa anu lembur anu tek bepanggihannya ngaran seeta berangkat pan ka ditu. Masya Allah sugan teh kiai gede eueuh orang dinya nu ngaran eta kiai gede ustad meureun eueuh terus be aya ge tukang ngangon bebek di sawah jacak jelema teh dinya ja eta nu ngaran eta mah tuh tukang ngangon bebek lah bisi bener disampeurkeun pan keur diuk di dinya teh be disaung tukang bebek tukang ngangon bebek disaung diuk be begitu datang Kiai Muhid ya langsung ngomong lamun teu dititah ku Damyati jadis aing nu mantak leju diuk mah dia dititah be sia ku Dimyati tah tek be coba pan teu kanyawan tukang bebek Masya Allah mentak siaran ke tukang bebek siaran ayo kan biasa penampilan ya Allah tekanya rawan paneta teh ya kurang aja ya neleukeun beker poe Minggu saha coba ieu nya anu ieu teh anu tajem eueuh paneta teh nu kula ngomong bahwa aya jelema ngimpi bahwa eta teh datanglah dinosaurus ka laut kayak bumi laju terjadilah banjir set kan kula ngomong pan eta poe Minggu tia jeung kula tah ngaji bareng set berpenampilan make kaos koneng ayo teh becilincing cat be di dieu leuh nya teh beres bubar teh rangtung be nu sasalaman pareta lain Google didele atuh siak mun teu sasalaman kajana teu kanyawan teh beto coba padahal mah eta pan teh lain jelem biasa pan eta kan kos gitu teu be tuh di kieu mah tukang nonton bebe jajing ari sia eta teh be Masya Allah nya nangtung be di dinya dan anu kita kula ngomong teh ti Kalimantan nya teh diuk aya dinya kula teh be balik eta teh penyeklan kula teh balik teh tah kaluar ka jero eta kula asup ka dieu teh pan tah aya nuturkeun eta teh atuh pajar biasa-biasa be pajar biasa-biasa be atuh teh kula ngaja deui teu nyirikeun ente ngomong deh gula jagola teh atuh tata kasasalaman kerja ente gula nya memperhatikan be saya bicara be nya pada nya ngaja nangtung be di dinya eueuh nu sasalaman eueuh nu sasalaman goblok orang ngebibro